lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoeun dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia da lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ialah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula didinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu jauheun wal bejakeun wae ja teu jauheun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing bae semprot hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je hendak kula menanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun Gusti Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Syuaib jeung Nabi Nuh diutus kemudian masyarakatna umatna teu percaya dibanjirkeun ku Gusti Allah masyaallah jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah ya Palestina ya Suriah Yordania Yaman ialah negara-negara anu kudu dijadikeun itibar ku urang supaya dijadikeun barometer kacamata sangka negara urang ulah terjadi seperti eta sebab ketika Allah ngutus seorang nabi ngutus seorang rasul dibohongkeun ku umatna siksa ku Allah nah lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna awas cek Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae setelah Kangjeng Nabi urang pupus dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin dilanjutkan ku para tabi'in dilanjutkan ku para aulia-aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongkeun ku umatna tunggu siksa sarua bae Masya Allah
nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura